wa bi'al ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi baheula aya hiji budak ngora osok ngadengekeun pengajian nyana di mana-mana tanggal hiji bulan haji nyana langsung sok puasa datang ka Arafah kabejakeun eta budak ngora teh nu sok ngalaksanakeun puasa beja datang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil ku Kangjeng datang Kangjeng hei budak qora mayah miluka ala siyami hadhil ayam naon anu ngadorong ka anjeun muasaan ieu poe di tanggal hiji datang ka poe Arafah anu ngadorong anjeun puasa naon budak ngora ngajawab bi abi wa ummi anta mufta ya Rasulullah abdi mangan sakadar sakieu Gusti annaha ayyamul masyair wa ayyamul haji asallahu ayyushikani fi du'aihi di tanggal hiji datang ka poe Arafah teh poean masyair syiar-syiar tanda-tanda keagungan agama Islam poean-poean mulai jelema endek sarariap berangkat ke Arafah teureun-eureun jelema ngadarua timimiti tanggal hiji geus memfokuskan diri untuk kumpul di Arafah ngadarua nyana berbagai bahasa jeung berbagai kahaya terutama hayang dihampura dosa hayang dibere kajembaran hate wau ka Gusti hayang dibere kasadangan akhirat eta Gusti sakitu Gusti abdi mata lantaran atuh loba nu ngadoa abdi puasa sugan be doa eta datang ka abdi nu puasana nu di Mekah ngadoa atuh geus sugan abdi ka bawah ai kitu menutup puasa pan Gusti meureun teu nyarabung ai kitu mah puasa sugan tah abdi dihijikeun ka Mekah teu abdi mah munggah haji teu abdi mah puasa hayang dihijikeun jeung pamenta jelema nu marunggah haji cek Kangjeng Nabi atuh teh lain sambarangan maneh ya fa inna laka bi kulli yaumin tasumuhu an lam yataraqabati wa mi'atan badalati wa mi'ata farasin yuhmalu 'alaiha fisabilillah anjeun lamun hayang nyaho ngalaksanakeun puasa di tanggal hiji datang ka tanggal 9 Arafah teh sapoe-sapoena nuku anjeun
dilaksanakan puasa eta teh sarua ejeng ngamerdekakeun 100 abid sarua jeung nyodakohkeun 100 onta 100 kuda di jalan sabilillah abo kudu jasa teh ganjaran Masya Allah bahkan lamun datang ka poe tarwiyah ditingkatkan ku Gusti Allah falaka fiha adla alfi raqabatin wa alfi badanatin wa alfi farasin malu alaiha fisabilillah di poe tarwiyah mah sabanding jeung 1000 ngamerdekakeun 1000 budak sodako 1000 onta 1000 kuda sodakona lain sambarangan sabilillah ngaluhurkeun agama Allah ambo lamun datang ka poe Arafah palaka fiha adla alfai raqabatin wa alfai badanatin wa alfai farasin malu alaiha fisabilillah lamun poe Arafah mah sarua jeung 2000 abid dimerdekakeun 2000 onta disodakohkeun 2000 kuda dipake sabilillah horeng gede jasa gajarana tah batak mulai di tanggal 1 datang ka tarwiyah Arafah nunggeus karolot nunggeus kolot teh anu geus moal ka mana deui teh mah geus keur diintip bae ku malakal maut dula deuleu we nyana wal kebal tah eta wayahna puasa Masya Allah ulah datangkan teu puasa jang nu karolot nu ngora atuh nu kolot bae nu geus teu boga tanaga puasa tuh komo nu ngora tah atuh nu ngora deui tanaga gede kene atuh nu kolot bae puasa tuh komo nu ngora geus kabehan urang laksanakeun puasa tanggal 1 haji tepi ka poe Arafah bahkan dina hadis nu diriwayatkeun ku Ibnu Abbas ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saur Kangjeng al-yaumul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awalu yaumin min Dzulhijjah mun hayang nyaho Kangjeng Nabi Adam di surga digoda ku iblis kagoda eta mah sabab doang supaya aya urang di dunia mun nyana di akhirat bae di ditu di surga atuh moal aya Jokowi moal aya Megawati moal aya si eta jadi eta juturun Kangjeng Nabi Adam ihbit ya ada turun Kangjeng Nabi Adam di Gunung Hindi India langsung sujud keluar cai mata teu eureun-eureun datang ka cai mata ngalir ti mata Kangjeng Nabi Adam nyengcerikan dosa datang ka jadi kamalir jadi kali ku pohara-poharana Masya Allah orang segede kicat orang yang cerikan dosa orang lamun gitu mah dagang rugi cerik pernah atau kabogoh ninggalkeun cerik tamata atau pabajikan manyun bae cerik kayak gitu mah dosa dan pernah diceng-cerikan urang ilah kebedegongan urang
cerik yang cerikan dunia be yang cerikan dunia tinggalkan ku awewe cerik ya lain lalaki mah lain gitu tinggalkan ku awewe yo HDG ganti aing ganti setang ngomong mangina emang teu make modal ngomong mangina ini sugihonam ku tak ganti gaya modalna aya ente itu leungit ini tayang kawin deui cak anu deuk dikawin mangga bae abdi masal di mas kawinan 50 gram bae waduh puguh nu itu ge kabur gara-gara kurang napakah langsung dihampura ku Gusti Allah awalu yaumin min Dzulhijjah dihampurana Kangjeng Nabi Adam adalah awal poe tanggal hiji haji Masya Allah mantap atuh man soma zalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin saja lemah nu puasa di tanggal hiji haji ku Allah dihampura kabeh dosa na kecuali hutang hutang dihampura mah tungguina urang parwasa bae geus kudu dibayar tong hak adami poean kedua wa yaumul tsani istajaballahu du'a Yunus alaihi salam Kangjeng Nabi Yunus diutus ku Gusti Allah di negara Nainawa bagian Baghdad barat teu nurut umatna eueuh hiji-hiji acan nu nurut eueuh hiji-hiji acan tamah Masya Allah Yunus Allah deh urusan awak siapa Yunus Masya Allah kaki Nabi Yunus dah langsa nah Gusti ai kieu teuing mah abdi dakwah unggal poe kana caci maki bae ti masyarakat abdi rek berangkat indep tinggalkeun umat berangkat tanpa konfirmasi jeung Allah kuduna kan eta mentah heula petunjuk ka Allah Gusti umat kos kieu abdi di dieu bae apa indit kan gitu kuduna iman teu kesal nya kesal aduh itu jangan contoh maksudnya jangan contoh urang berangkat kulantaran tanpa petunjuk ti Gusti Allah nyana berangkat ninggalkeun umat naik kapal datang ke tengah-tengah laut oyag kapal wah beh kaget keputusan nahoda jeung awak-awak kapal bahwa ieu mah kudu diundi lantaran aya jelema anu mah hiwal ka pangeran sasanu engke undianna keluar eta kudu dibalangkeun ka laut setuju atau tidak setuju cak Kangjeng Nabi Yunus dah aing asana ieu geus beda rasaannya ge kos urang we kos urang bareng 10-an haju aya hiji awewe geulis haju nyana teh nyana tah neuk milih lalaki urang rada loba kakurangan sugih henteu kasep henteu gagah henteu pan rarasan asana aing moal kapilih ka jeung ya geus rada aya rarasan sanajan ngahiji mah ngahiji bae ngan lain deui rarasan moal kajeun hukum agama bener bae iki Kangjeng Nabi Yunus rasan lain deui koslok keluar Yunus 3 kali mangkani koslok deui keluar Yunus tuh cak aing bener bae
katilu kali cek jana pasti aing deui lah. Kocok Yunus otomatis. Mana Yunus? Abdi. Sesuai ejeng perjanjian seluruh awak kapal untuk menyelamatkan orang banyak, maneh kudu diabalangkeun ka laut. Cek Yunus ya mau tidak mau lah. Balangkeun ka laut. Pulang. Cek Gusti Allah, hei lauk nun. Capok usia, awas. Ulah datang ka lecet sedik-edik aja. Ulah ngagetkeun sia caplok. Lauk Yunus wah, lauk nun asep. Yunus di jero lauk. Ya Allah, nyapoe. Nyapengap di jero teh. Bisa napas teh lamun lauk calangap. Wet. Di jero lauk atuh. Wiridan ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diijabah doa Kangjeng Nabi Yunus. Diijabahna tanggal 2 haji. Masya Allah, mantap. Dikeluarkan fa akhrajahu min batnil hut. Keluar Kangjeng Nabi Yunus, disemprotkeun ku lauk srot di negara nenawa pinggir laut. Langsung sakumaha orok mah Kangjeng Nabi Yunus. Orok leket teh itu tanaga. Tah eta tanggal 2 kayak panjang kayak ditafsir. Iya man shoma zalika yaum kana kaman abadallaha ta'ala sanata. Man shoma sahaja lemanu puasa dina poe eta tanggal 2 sarua jeung ibadah ka Allah satahun lam yasillah bi ibadati. Torpatain sarua jeung ibadah satahun teu pernah maksiat sakiceup-kiceup acan. Bow tanggal 2 tah. Masyaallah. Poean katilu istajaballahu fi du'a Zakaria alaihi salam. Dina poean katilu Gusti ngaijabah kana doa Kangjeng Nabi Zakaria alaihi. Kangjeng Nabi Zakaria rek dibere anak padahal geus sekolah. Cirina Gusti sok bae maneh ngadoa. Ngadoa terus-terusan, cirina di mana-mana geus teu hayang ngomong 3 poe 3 peuting bakal dibere. Tah, 3 poe 3 peuting bener Kangjeng Nabi Zakaria teu hayang ngomong sama sakali jeung jelema teh. Teu hayang we, izin. Kuda eta ku resep-resepna ngomong jeung Allah. Indah jasa. Tah tanggal 3 eta kajadianna tanggal 3 haji. Numantak man shoma zalikal yaum istajaballahu du'aahu. Sahaja lemah nu puasa dina poean katulu haji Allah bakal nyubadanan kana doana. Tah mun hayang diijabah doa puasa tanggal 3. Ya Allah ya Rabbi abdi dagang kieu bae. Dagang mah dagang di modalan ambruk deui. Cak Allah tubungan sia tolong kunaon teu make aturan dagang ditaulah ngridit ditaulah make duit bank sia mah bank bae geus goblok sia mah tolong lamun sia bener dijabah ku aing dijabah ku Allah asal urang bener. Poean kaopat al-yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa dilahirkeun di Bethlehem. Di Bethlehem kuari teh Baitul Lahmin urut Kangjeng Nabi pernah waktu rek Mi'raj teh kadinya ke Bethlehem. Kuari teh Aqsa belah dia ada Bethlehem. Tah eta tah di dinya tah. Wah, orang Nasrani nu kadinya terus-terusan Yahudi Nasrani.
eta tanggal 4 dilahirkeun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam 4 haji lumadak man shoma dzalikal yaum nafallahu anhul ba'sa wal faqra sajelema nu puasa dina poe eta Allah bakal dileungitkeun seluruh kasusah jeung kabingung jeung kapakir ya Allah asana ieu bae nu poe ieu mantap ieu mantap oh parah ieu tanggal 4 bae ya Allah ya Rabb bahkan tambah nafakana yaumul qiyamah masafaratil bararatil kiram ke di poe kiamah dibarengkeun jeung nu bararagus jeung nu marulia para rasul, para nabi, para wali, para syuhada. Nah hiji kadinya. Ya Allah, ya tanggal 4 pohara. Insyaallah. 5. Wa yaumul khamis yaumul ladzi wulida fihi Musa alaihi salam. Tanggal 5 haji hari kelahiran Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Kangjeng Nabi Musa dilahirkan tanggal 5 haji. Langsung dipikeun ka Bengawan Nil tanggal 5 haji. Atas perintah Allah saat Fir'aun biadab selalu membunuh orok lalaki. Tapi justru datang ke istana Firaun, ke kawasan Allah, bahkan udah kabunuhnya anak, dek merangannya. Man shoma dzalikal yaum bari'a minan nifaq aw min azabil kubri. Sajelema nu puasa dina tanggal 5 haji bakal aman merdeka tina penyakit nifaq jeung tina siksa kubur. Masya Allah. Genap. Wal yawm as-sadisu al-yawm alladhi fatahallahu ta'ala li nabiyhi fihi al-khair. Poean kagenep poean Allah ngamenang-menangkeun ka nabi ngabukakeun dina poe eta kahadean kabagusan dibuka kunci kebaikan poe eta dumantak bangsa mahu jelema nu muasaan poe tanggal genep haji yanzurullahu ilaihi birrahmah fala yu'adzabu ba'dahu abadan bakal dilirik ku Gusti Allah ditinggalikeun dengan penglihatan rahmat di kucuran rahmat sehingga orang bisa terlalu ngadungsek kana dunia ditinggalian mata hati orang teh ka akhirat ka jelema dedeuhnya atuh ibadah ge mantep sehingga moal disiksa terus datang ka yaumul kiamah. Oh mantapnya asa tuh. Poin ketujuh wal yaumul sabi wal yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdi ayyamul ashr. Poean anu dikunci lawang-lawang jahannam. Masya Allah. Teu dibuka deui hingga lewat 10 bulan haji. Dikunci tanggal 7 bulan haji jahannam. Seluruh pintukna Allah karim. Kayak dibuka setelah tanggal 10. Mantap. Man shamahu sahajelema anu puasa tanggal 7 bulan haji aglaqallahu anhu 30 baban minal usri wa fatahalahu 30 baban minal yusri. Dikunci 30 lawang kesulitan dikunci, dibukakan lawang-lawang kemudahan, lawang kebahagiaan tanggal 7 bulan haji. Wah, Masya Allah. Tanggal 8 poe tarwiyah wa yaumul tsaminu al yaumul ladzi yusamma yaumat tarwiyah. Ima puasa anu digararan puasa tarwiyah. Nah
man somahu saha jelema nu muasaan poe tarwiyah utiya minal ajri ma la ya'lamu illallah bakal diberi ganjaran nu urang teu meunang nyaho ku gede-gedena ganjaran beusi kaget nu nyaho ngan Allah bae geus sama. Oh. Poean ke-9 disebut poe Arfah wal yaumut tasi' yaumul ladzi huwa yaum Arfah. Nah, nu karumpul jelema di Arfah kabeh tadarru takarrub ka Allah dengan 2 helai baju teu mawa dunia teu mawa jabatan teu mawa pangkat jauh ti lembur ti anak ti incu ti pamajikan ti imah ti dunia harta mobil kabeh eueuh hiji be nyana jeung Allah deuk kumaha teh diijabahna tuh ya urang ge lamun di dia bisa kitu mah tuh cepet diijabahna udah mah jangan ngadoa teh nararempel pan di hate teh motor mobil kakareta-kareta aya di jero Masya Allah tah kudu dicoplokeun cara urang di Arfah bajuna singkirkeun motor mobil singkirkeun imah ulah aya di hate pamajikan anak singkirkeun kabeh jabatan kabeh hiji we urang teh kahiji kaduana Allah seakan urang hirup duaan jeung Allah nu sejen ngontrak kabeh tuh karak mantep tah Arfah man shamahu kana kafaratan lis sanatin madiyah wa sanatin mustaqbalah jelema nu muasaan poe Arfah puasa tersebut bakal jadi kafarat ngaparatan dosa satahun ka tukang satahun ka hari ka tukang dosa-dosa urang satahun dihampura nu ka hareup dosa-dosa urang ge dihampura poe Arfah lain lalagaan Masya Allah sebab poe ieu lah diturunkeun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina selesai tanggal 10 yana poean lebaran wal yaumul ashir wa yaumul adha man qurba qurbanan fi fa awwalu qatratin qatarat min dami ghafarallahu lahu dzunuba wa dzunuba iyali wa man at'ama fihi mu'minan aw tasaddaqa fihi bi sadaqatin ba'athahu Allah ta'ala yaumal qiyamah amin wa yakunu mizanhu athqala min jabal Uhud jelema nu korban cuma deus melalui hewan eta begitu dipencet set pa awalu qatratin qatarot pangheulana tetesan getih nu netes kana taneuh ghafarallahu lahu dzunuba langsung dihampura sok weh dosa jelema eta bahkan lainnya na doang nu dihampura dosa keluargana pamajikanana anakna incuna mamang uap bapak kolot wabeh dihampura temang geus korban nih Masya Allah gede jasa ganjaran lamun henteu amat lantaran kurang boga duitna nyin kadaharan bae sedekah dahar waban at'ama jelema nu mere dahar ka jelema mukmin atawa sedekah bae mere dahar terlalu gede boga duit bage ieu mangan ge 200.000 bikeun kabeh urang ngahayal bae ba'athahu Allah ta'ala yaumal qiyamah Allah bakal ngahudangkeun yaumal qiyamah aminan aman tentram tenang ieu ku gede-gedena ganjaran tanggal 10 haji
bahkan ditimbang begitu ditimbang amal timbangan anak asqala min jabali Uhudin leuwih berat tibatan gunung Uhud. Wah langsung puasa naon kitu ngaranna ku korban doa atawa sodaqoh dina tanggal 10 sesuai jeung kadar kaayaan urang. Urang boga duit rada gede korban. Urang boga duit rada leutik korban mah kotok. Kotok ge kurang boga endog. Geus bae. Endog kurang boga endog piit. Endog piit lagi ulah dibikeun ka batur hakan ku sia. Beres kabeh. Cek malaikat tuh budak ieu bau pupurieun amat tuh. Tapi sing hade urang boga ngat teu boga. Pamajikan mah bisa percaya urang teu boga. Padahal urang boga, anak mah bisa percaya urang teu boga, padahal mah boga. Lantaran nyumput Allah mah nyahoun. Sing hade ulah urang bebeja teu boga padahal boga. Sebab ieu mah urusanana jeung Allah. Iraha kiai tanggal hijina setelah dihitung melalui perhitungan kitab falak karangan Kiai Mansur Sulamun Nairen oge aya anu ngitung deui kitab Syati jatuh tanggal hijina poe Sabtu Sabtu hareup ke Sabtu Minggu Senin berarti tanggal 10 lebaran urang poe Senin geus ku hari Minggu hareup eta urang puasa diperhatikeun ke ti tukang uduk jeung tukang bubur lamun nyana beak berarti nu ngaji boloon. Pacana aing moal ngadahar uduk di dinya deuk di imah beleuh boloon. Gusti iya gitu matak di bejaan kiai ustad atau teu kudu di bejaan untina ieu mah jang nu barodo kiai mah teu kudu di bejaan jang moal puasa ieu nya ge di bejaan soteh ieu supaya tertarik sebab urang mah bodoh akhirat. Hai dunia mah pinter dagang maju baik jabatan naik baik pangkat itu kene berarti kan pinter dunia mah tapi akhirat bodoh sebab urang mah ibadah ge kudu make bobotoh baik asal teu kadenge bobotoh da beh teu puasa teu ngalaksanakeun tapi ai kadenge teuing mamanya di tanggal hijina poe Sabtu hareup mingguna tetep ngaji urang tanggal 2 berarti mingguna deui poe Arfah tetep ngaji sebab perege lamun aya mutasyrik eta mah poe Arfah ngaji biasa daripada ngalamun urang mah bari kan ngaji pakai ibadah. Di Arfah di ditu karumpul zikir anjing Nabi Musa naros ya Allah cobaan pang bagus-bagus dan dina poe Arfah teh maca naon cik Gusti Allah eueuh deui maca la ilaha illallah cek lagi Musa teh bantu geus teu kudu bejaan Gusti tah mah. Ya kabeh yang gimana raja
bejaan teu kudu dibejaan ge babacaana ai ganjarana nama ieu teh can dibejaan. Oh cek Kang Musa emang kumaha kitu ganjarana mun hayang nyaho maca la ilaha illallah sakali dina poe Arafah dunia ditimbang jeung la ilaha illallah beuratan la ilaha illallah geus kitu-kitu ge direk maca bae Bu. Sakit tuh ge dikitu-kitu tetep teu maca. Eta mah pan belah ditun bloon. Ti bloon teh masih 5 kilo ka ditu. Ya Allah Karim. Pohara tuh cek Kangjeng Nabi Musa. Ye makana. Paingan Gusti bere padahal mah teh mah osok dibaca. Osok dibaca. Ngan teu nyawa lebah cek Gusti Allah. Tah mun dibacana poe eta timbang di akhirat la ilaha illallah hiji jeung dunia langit bumi katut esida biratan la ilaha illallah dina poe eta. Ya Allah Gusti pohara amat. Pohara bejakeun ka umat mami. Bari dibejakeun ku Kangjeng Nabi Musa, dilanjut ku Kangjeng Nabi urang kuari nyaho tina riwayat eta. Haji urang teu maca Bolo. Anu hebat cek Kangjeng Nabi tambahan lamun Kangjeng Nabi Musa macana la ilaha illallah doang umat kula tambahan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gusti Rasul macana sabaraha eta pangsa etik tak 100 lamun hayang mantep mah 10.000 tuh sebenarnya 10.000 teh ngagibeg pangsa etikna 100 rada sedang 1.000 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa ala kulli syai'in. Naon deui Gusti Rasul maca kulhu 1000 poe eta teh lain lalagan tah poe eta mah lain lalagan ganjarana pohara jasa. Ya Allah ya Rabbi maca daon deui Gusti Rasul subhanallah 1000 alhamdulillah 1000 Allahu akbar 1000 Gusti Rasul eta mah teu keburunan naon sia mah kitu bae sih bege wayana poe Arafah mah atuh pasingkeun jang ka Allah pasingkeun jang ka Allah. Geus urang tetep ngaji tas ngaji balik langsung di imah siapkeun maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah ke doa nu paling praktis doana ke minggu hareup ditulis ku kula jang bawaeun fotokopi tempelkeun bloon deui bae lain dibaca ditempel baca ieu doa baca oke insyaallah minggu hareup tapi ieu mah urang bae anu teu ngaji ulah dibere ulah ieu mah jang urang bae nu ngaji geus lamun minggu hareup teu ngaji ulah dibere ulah emang kurang gitu urang ge can buku maca tokonya ada di itu dibere tah insyaallah ke supaya mantep ieu mah jang aki-aki jang aki-aki we nu geus deukeut ka hareup ka ditu supaya maca naon ngeunah ke di ijazahan minggu hareup abeh mantep urang babacaan ieu babacaan poe Arafah teh teu ciki musnib waman sajelema walauna malamun sare jelema bisoha di lapangan ala saudi ngahesan baju tas
jelema sare di masjid ala saubi kana pakaian atawa sadamataan atawa nyin anggel make barang-barang nu dibawa ku tas biasanya Zaid di lapangan mah di mana mati lok lantaran di orang matu lain cara di daerah timur balalakonan sok jauh kayak lapangan sare di dinya antar kampung antar kota jauh di orang matu ke lapangan bagala keur kula leutik mah Tangerang Serang wah tuh ablag-ablagan asal geus Cikupa terus Belaraja kaditu apeng-apengan ka Serang eueuhna naon kiri kanan teh masyaallah ngeplak jauh rarasaan ka Serang atawa ke zaman kula mondok kaditu ka Garut ka Kresek encan aya tol encan aya patas ieu teh naik mobil Bogor terus eureun-eureunnan Malulu mantak jadi nyaho lembur geus kenek nyaho naon kita ngomong Malulu nya pengkolan kiri kakarake warung nasi loban eureun di warung nasi mantap-mantap jadi kan itu teh angel sebab eureun-eureunnan Malulu tapi kan eta di Cianjur masih kena ngeplak jalan Cianjur Pak eta teh di Cianjur kota ka Ciranjang bae ka Ciranjang ngeplak sisi teh can aya bangunan ke Ciranjang ka Cipatap atuh masih kene can aya naon masyaallah tangkal kayu be gelelede Cipatap Bandung Padalarang eta teh masih kene carang imah teh baheula kuari mah rapet di dieu urang di dieu di Tangerang datang ke Serang datang ke Pandeglang mana coba nu ngomong rapet kabeh malah marah ribut dihareup ieu hayang ieu hayang ribut jadi geus carita lapangan teh hese kecuali Lampung aya keneh lapangan urang eueuh ziarah baik ka ditu ka mana ka Wali Sanga masih ngaralep plakel kuari nyara rambu ieu Zaid sare di masjid mawatas tasna ditindihan dipake anggel tah eta teh nindihan teh eta sarua jeung ngaraksa jadi eta teh ngaraksa barang teh ku ditindihan eta teh geus ngaraksa berarti tadi keur nyaritakeun barang kudu diraksa dina tempat raraksaanana mobil di garasi motor di garasi baju di lamari eta raraksaanana ngaranna eta keur nyaritakeun tempat ngaraksana tah kumaha lamun urang sare di masjid barangna ditindihan ku urang yakna dipake anggel eta ge geus termasuk raraksaan geus lamun aya jelema Zaid misalna sare di masjid tasna ditindihan ku nyana haju dicokot eta berarti nyokot dina tempat raraksaanana mun kapanggihan potong leungeunna gitu tapi lamun kieu mah Zaid sare di masjid tasna ditundun di tempat sendal bebejan teu ka tukang nungguan tundun di tempat sendal kan teh lain tempat tas ngaranna tempat sendal lain daraga lain daraksana kecuali nyana bebeja ka tukang ngajagana ditolong jagain tas saya oh ya deui tah mah berarti lamun paling tetep eta lamun aya nu ngajagana mah potong nah kuari Zaid sare di masjid aya tasna digantungkeun di datihang
atawa ditenden di WC atawa ditenden di tempat sendal teu bebeja kanu nungguan anak leungit eta nu malingna teu kudu dipotong lain halal lain teu kudu dipotong doraka ya gadana ge hitung-hitungan lain deui tapi lamun dihesan potong deui da kisos jarana teu beda sebab tata raksanana mantag kuari kumaha lamun gizaid sare di masjid aitasna ditindihan pake anggo ngaranna ge sare marudah malik nyana malik kakenca blek tas tinggalin pantas bateu nuturkeun cicing mah tas cicing mah kan didinya jalanna malik kan tu marudah bahkan rada ngajauhan seutik set ka ditu tatadina meureun teu dibedong keur leutikna nah mantak marudah esda nah eta teh mun aya nu maling salah jadi eta teh lain tempatna berarti kan keluar tina tempat pangraksana geus kudu dipotong tuh balawin kola balamun nyana malik pazalanhu leungit tiane ngageser tidinya ti manehanana atuh pala murad berarti nyana eta pamalingan maling lain dina raraksaanana geus ketika beunang pamalingan adili teu kudu dipotong sebab maling lain dina tempat raraksaana eta barang sebab lamun di masjid kudu ditindihan tuh kanu kos gitu dicaritakeun ya jelema di masjid salat aitas dari tenen di tukang itu kang tenen itu kang di tukang makan teu kadeuleun punyana teu kadeuleun ieu lamun anu maling ta eta teh nu maling mun kapanggih deui teu kudu dipotong sebab itu di tukang makan teu kadeuleun kecuali dititipkeun ka kitu pengurus masjid tapi lamun dihareup lain deui dihareup mah bab kadeuleun urang salat kemudian tas ditenden dihareup ai brak dipaling tajong habak wa saubun wa mata'un wa ba'ahu bi qurbihi ari baju barang-barang nu ditenden deket nyana bisohra di lapangan termasuk di masjid illa halahu lamun kunyana kadeule muhrazun sakumaha tadi salat di masjid tenden dihareup kadeule kurang atawa urang diuk tas ditenden dihareup kadeule kurang eta muhrazun tempatna berarti sanajan kurang teu dicekelan lapangan asal kadeule didileukeun kurang aya nu maling berarti nyana maling dina tempat tararaksaanana wajib dipotong wa ila lamun teu kadeule kayaning di tukang komo urang di jero masjid ari tasna di papiliunna di luarna eta sama sarua jeung dibikeun ka pamalingan tah mah eta mah wa ila fala syaratna kumaha syarat neuleukeunana wa syartul mulahis wallahu a'lam